mangga urang misami panjatkeun puji miwah syukur ka hadirat Ilahi Robi anu mana mantena parantos ngresakaken ka urang sadaya riung mumpulung dina haplah anu berbahagia ieu nyaeta dina acara raraga pertikahan Teh Rita pangintennya atuh mangga palawargi sadaya sarta acana dilajengkeun deui kana acara anu salajengna sambil ngantos para tamu undangan anu masih di perjalanan aya anu parantos dugi aya panginten wilujeng sumping ya. Wilujeng mencicipi hidangan anu parantos disayogikeun ku sahibul maksad di ieu patempatan. Atuh mangga parawargi sadaya supados teu nyangkolong kana waktos ieu acara urang lajengkeun heula nyaeta kana acara sawer panganten. Serta acana dilajengkeun kana acara sawer panganten ieu neudaageung pangapunten boh bilih janggal basana ngaraheutkeun kana manah saderek sadaya sim abdi sanes ahli nanging panginten ieu mah etang-etang kaul pamunut ti sahibul maksad di ieu patempatan. Atuh mangga palawargi sadaya supados teu nyangkolong teuing kana waktos ieu acara sawer panganten urang kawitan bae. Bulu ngebung jalan rahayu ngembat jalan tetep tepung rasa dumling asih mandiri basket asih lahir
asmana ilahi bismillah janji jalan Rahman Rahim anu dipamrih ngambah hirup rumah tangga kenging rahmat tiang tumutkeun papagas sepuh tawisna dirimu pusti kunci gedung kabagjaan aya di sepuh utami pundut mah anggur dona sangkan mulus laki rabi nyukcung galur ti kapungkur nutur lajang para wali nyambung ka balarea ni tinggal tini aki ngawaris kabudayaan seni Sunda sawer asli seni Sunda pikeun selokan gambaran siloka diri hirup ulah kajong jonan mawa diri sing taliti satijak make pikiran ieu beling cing jadi inung luhung jadi istri luhur budi galis panutan sing suka betah raos nyandang raos nyandi asep hidup bet asa cikeneh pisan anak king ku ibu dikandung ayeuna hidup dewasa hidup ibu mun masih handua ka hidup kasep mumpung asep kerja jaga sep ibumu ukur masih handua ti alam kalanggeung mung sakitu bae ieu mangrupa sawer hapunten anu kasuhun reh nasim kuring sanes ahlina ya mah etang-etang baik kaul kapun incu mangga nyangakeun hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap 1 2 3 ya siap. Nur awur panganten urang awuran
diawur-awur awur-awur panganten urang awuran awur-awur mugi Gusti ngawurkeun rezeki mugi Gusti ngawurkeun rezeki kerep di sadaya makhlukna Gusti awur-awur panganten urang awuran awur-awur tosna diawur-awur awur-awur panganten urang awuran awur-awur tosna diawur-awur